pusing baru sih aing mah naon pusing teh geuleuh kunaon pikir ku si lain ayeuna naon eta ku bobogoh corona ayeuna dewekna beuh di Kararensel bari jeung nu malanyer beredog keur mangeuweuna beuh pindah haluan hayang ngojek penumpang cing dawana aing ngiji bedog jangan naon rek dicacal teh corona teh nasi seri kelana sagarupa oge atuh kudu ku ahlina maksudna kumaha ieu ai aka apa ai corona teh naon kumaha kitu ai corona teh sabangsaning virus lain jelema banyak corona rek dicacar ku bedog lain kitu carana lamun hayang merangan corona. Oh aya carana aya naon diantarana hiji urang teh kudu jaga jarak minimal 1 meter jaga jarakna teh ulah deukeut teuing tah sakieu cukup urang jaga jarak. Kedua nyaeta urang teh di mana rek irit kaitu ka dieu teh wayahna urang teh kudu make masker jeung lamun irit oge kudu aya kaperluan anu sifatna penting ulah ngukur ulin nongkrong ngobrol jeung sajabana kudu daek mandi di mana gap itu gap ieu eta leungeun boh suku boh beungeut wayahna sabunan alusna mandi goreng-gorengna cuci tangan make sabun jeung sajabana tah ayeuna tara mandi wayahna cing daek ayeuna mah mandi aing mah hoream mandi teh lah seuring karasaan teh tapi wayahna ayeuna mah kudu jaga pola hidup sehat kitu teh bagja naon gitu physical distancing jaga jarak waduh ampun aing meni hese cacak yang belum ampun corona setan lamun deui mah sakirana syarek kodaran aing kodaran we si dawala si gareng gelok berarti nya gitu lah dewek rek mandi atuh sugan urang teh hindarnya urang lockdown serangan urang jaga jarak minimal ngajaga kesehatan serangan sewang-sewang ayo remani ayo heula kuring heula urang bareng physical distancing ya aing deuleun deui kan maksud aing teh hayang pangrok gentonggong wayahna serangan ampun corona nah wayahna we da ieu teh kerkayaan musibah keur urang keneh nya teh kebersihan teh hayu kurang babarengan deuleu kurang bebersih deuleu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun depan deui sareng simkuring si cepot ti Geri Harja Tilu Putra kumaha damang mudah-mudahan aya dina ginanjar kautujangannya doh saresan dina waktos ayeuna teh hapunten pisan khususon kabaraya YouTube dina dangat ayeuna panginten kamari oge kapayuna rupina konten Geri Harja Tilu Putra rada dikirangan heula jalaran ku kasibukan sewang-sewang atuh simpuring atuh bosna editor oge anu aya di Cimahi ayeuna teh nyaeta ku ayana kitu hapunten mugia tiasa ngamaklum jalaran oge ku ayana ieu virus corona tah pituna umaja kasakumna warga netizen khususna anu manco di ieu channel wayana sing tiasa ngajaga jarakna atuh pola hidup bersih teras makan makanan anu bergizi nya cuci tangan sareng sajabina eta teh kedah pisan pola hidup bersih teh diterapkeun ku urang ku tiap-tiap jalma mudah-mudahan atuh nagara urang cing tiasa hindar tina ieu virus corona
engal dewe orang biasa tepang di luhur panggung pokoknya kanya. Amin ya rabbal alamin. Baktos di simkuring nyata si Cepot Tigri Hajati Putra, mudah-mudahan sadayana aya dina rahmat pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.